Astagfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa maripataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa sallim taslima. Ya ningali bapak dewek teu geus 2 bulan aprak-aprakan eueuh teuing ka mana saya rata-rata kan aduh pasti beritakeun lamun pugu lamun misalna kawin geus pugu meureun janurna nya lamun meureun eueuh aya layona nah eta tos diberitakeun na sosmed tong bujeng-bujeng sosmed tos TikTok tos IG tos YouTube pacebook tos di papa itu aya laratanana duka ka mana da si bapak teh nah adugikeun ka kitu kakak aduh di mana ieu teh euy Bang lain di mana ieu di Ranca kalau uluh ieu teh di Ranca Kalong di Keo oh biar teater teh nya izinkan diriku untuk ini ya sanuk-sanuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makil jilbab sambil mangopak. Bami ngajawab kedah kompak atuh. Bis, sekali deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadahar opak jeung teu semak. Kompak mah kompak, tapi juga nu araramak. Bis. Pokoknya ikan hiu makan toronton lah. I love you para penonton. Deui ikan hiu makan bapau. I love you bapak ibu. Oh bapak ibu bapau. Ini ikan hiu makan hui cilembu gitu sajarana pokoknya pakai baju pakai dasi I love you mahasiswa mahasiswiku keprok kan tuh ya udah pakai baju jadi calana sugan ada di lawan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Akang di dieunya di pandang-pandang dieu biasa dipercandan ka dieu. Perkenalkeun dulu dong. siapa dia Namaku ya my name is Stephen. You know Stephen? No. Dah kadewek mah eueuh anu nyebutkeun cepot. Aden cepot. Si kiosnya sim kuring teh cepot itulah hayang atuh sekali-kali disebut Aden dewek teh punten da ieu teh seminar nya dan genteuna tentang pemajuan kebudayaan kedah konsisten rupina kanggo ka Bapak Ketua Bapak Dr. Roni Hidayat Sutisna SSN MSN rupi nama mangga linggi tadi alingsir Bapak Pak Roni Pak Roni kemana udah ngabelaan tadi dah kudu nama orang teka Perancis ngabelaan Bapak iya demi Bapak Roni tuh bela kumanya dari Perancis mau ngonang rek naon nya menikah dia we kayak Baron naon atuh cepot sanes ieu Baron kan urang teh dina ieu seminar budaya ya dina wayang teh kudu aya unsur edukasina beres teu Baron kinten-kintenna ieu Paroni teh ku abi katinggalnya ku disim kuring gitu musim mang cepot katinggal Paroni mah giat karena pembaharuan giat karena apa no istilahnya teh ngamumule ngaruat ngarumat budaya Sunda peduli naon ari budaya teh Paroni gitu pun dan dia mah budaya teh
nyebatkeun tradisi. Aya nu nyebatkeun oge kesenian. Ya intina nu patula patali sareng ada kesenian sareng kesenian. Intinya padahal sanes eta unggul gitu budaya teh. Jadi budaya teh ternyata cenah aya 3 produkna teh. Diantawisnya apa? Diantawisna anu kahiji produk anu sifatna artefak Oh. mah cek guru-guru simkuring eta oge gitu nya. Ya, Anu kedua bentukna artefak teh nya sifatna nu kebendaan lah gitu nya aya jugrugna gitu. oh, dia muncul pengcepat mah intangible kultur gitu. Ya. Oh, bisa aja ya euy. Beda Tangible bahasa. kultur gitu. Nah, jadi kieu teh cepotnya tanu kadua. Nah, produk budaya teh aya nu sifatna ide cenah ide fak cenah teh sifatna teh. Ya, mangrupa hasil tina pamikiran gitu nya. Akhirnya nyebatkeun kan kailmuan lah gitu lah. Nah, eta gitu nu kaduana. Dupi nu katiluna Tah anu katiluna sosio cenah nya disebutna teh sosiofak. Jadi ieu mah bentukna teh aya hubungan interaksi, nu bobogohan eta sosiofak. Ya, nu duikeun kanika kulawargian aduh putra putri tak eta sosiofak. Ayeuna oge urang nuju komunikasi kieu teh sareng para penonton di dieu aya ngacarekeun kemah budaya. Ieu teh produk budaya anu namina sosiofak. sanes ieu da panginten ayeuna mah tos aya perkembangan ieu nya aya undang-undang nomor 5 tahun 2017 da eta nya tentang kemajuan kebudayaan. Kinten-kintena upami menurut Paroni ya, ieu mah menurut Bapak Dr. Roni, upami pendidikan kalabat budaya tanapi henteu. Atanapi bade dipanggil wae tokohna. Di dieu teh aya tokoh salah satu. Ya, coba. Aya dundungan simkuring panekan. Ejuh, hebat pisan. Berkira-kira ya. Apa dokter Ece Sukmana maka kapayeun. Urang aku aja sareng si Cepot. Beres siap. Beres. Alhamdulillah dunungan. Sultangan dulu. Aduh. Pakai manggilan nya aduh. Syaur itu tuh panjenengan. Alhamdulillah, maaf ningali aya padekan mah leungreuh ya pokona mah. Itu maaf. Nah, padekan alhamdulillah wa syukurillah kasarulumpaheun. Bagja teuing Pak nuhun. Bapak mah bageur berehan ka abdi teh moal cepat. Bapak nama Bapak hapunten abdi teh kenging nguping nama teh ti Bapak Apuy. Beres teu? Ti Bapak Apuy. Mire Pak Haji Yuyun pun istrina panginten nuju teu damang dirawat pingsan ngaras teh. Mohon buku urang terutama nu aya di Unsap panginten kitu kota. Wasim kuring seolah-olah ngawakilan Pak Haji Yuyun sareng hukum sadaya Sivitas Akademika ti Unsap gitu kuat. Alhamdulillah wa syukurillah. Kanggo kasadayana nayaga urang ngadoa kanggo kesembuhan Bapak istrina Pak Haji Yuyun nya. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan. Pemilihan sehat, Pak Haji Yuyun sing lancar, lungsur langsar ya. Punya cita-citanya oge ya. Da Pak Haji Yuyun mah karaos bagur. Bagur pisan ka dieu sepuhna itu. Den, Cepot. Bulan Acara ieu teh gelar ieu teh nya salah sawiosna gitu nya. Oh. Ieu teh didukung ku Yayasan 11 April Unsap. aduh. Nya gelar acara ieu teh. Anu ngarojong nya dinu kalancaran acara ieu teh salah sawiosna ti Pak Haji Yuyun salaku Ketua Yayasan 11 April. Anu nganaungi Unsap. Salah anu sanesna gitu. Jadi dundungan urang eta teh. Dunungan urangnya hidup buat Unsap, hidup buat Pak Haji Yuyun, hidup. Ya, di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pasal 4 nerangkeun ya di antawisna teh mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa,
memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan cita bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Nah, anu ditaroskeun teh poin kana perkawis pembangunan nasional da panginten unsap anu diluluyuan ku Pak Haji Yuyun teh panginten salah sawios pembangunan nasionalnya. Kinten-kintenna kumaha saur para ahli, para doktor, punten bae ce padekan gunungan abdi oge paroni anu bade mayar abdi ayeuna kinten-kintenna kumaha da mangga kinten-kinten nawe ieu mah punten ieu abdi nya intina kan ari dina pendidikan aya bentena sareng pengajaran gitu ya. Anu ngajar can tangtos ngadidik gitu, tapi anu ngadidik mah tangtos ngajar. Tah ieu kan salah sawios hiji hal anu bakal ngawujudkeun pangwangunan eta gitu nya ngarojong pangwangunan naon margina ya anu namina guru, anu namina pendidik, anu namina pengajar eta teh kan nyiapkeun insan-insan bangsa ya anu bakal janten panggentos sepuh-sepuhna gitu ya janten upami disiapkeun ti ayeuna nya insyaallah atuh ka payuna oge pangwangunan teh bakal naik nagara nanjeur deui gitu nya teu naon istilahna teu curak-murak kali itu ka dieu gitu Bang Cepot. Nah, itu panginten. Jadi kudu disiapkeun. Ya di FK kan aya PGSD calon-calon guru di dia insyaallah. Ya, calon-calon guru unggul. Ya karena saat ieu nu janten peserta kemah teh ti mahasiswa semester 5 prodi PGSD. oh iya Mana coba mana? Araya kene. Alhamdulillah. Ya hatur nuhun tah eta panginten itu tuh nu disiapkeun ayeuna janten guru-guru kanggo ngiring nanjeurkeun program-program pemerintah gitu pembangunan. Pembangunan secara karakter pengintennya Tina pembangunan karakterna eta. dan nalikanya unsap mah gaduh pajina ngabunggurnya di DPR RI ka jalan bupatina agung dan alhamdulillah seueur beasiswanya PC-nya Alhamdulillah itunya mudah-mudahan ka payuna orang Sumedang ieu mah rek saha wae waktu kamari ngobrol sareng Pak Haji Bapak mah nitip rek saha wae nu kengeng nu penting orang Sumedang dan nu nya mah orang Sumedang sorangan. Nah, gitu pengintennya Bapak. Mohon. Bukan hanya Pak Haji Endang Sukandar panginten pot. Oh, mana aduh. Nah, Saya janten kapungkur. Pak Haji Endang almarhum parantos janten anggota DPR RI. Kan karaos ke masyarakat Sumedang. Tuk dugika walastrana panginten janten bupati. Sok sanaos sakedap. Itu kan sakedap. Nah, salajengna oke diteraskeun ku mantan bupati ayeuna. Mantan da ayeuna mah tos ieu panginten. Tos aya PLT da ayeuna Pak Herman Suyatman nya. Mohon Di Sumedang teh. Nah, Pak Doni nya kitu teh anjeunna kantor janten DPR RI anggota. Ayeuna janten bupati. Alhamdulillah panginten waktu Pak Haji Doni, Pak Haji Endang Sukandar nalika janten anggota di DPR RI seueur nu masyarakat Kabupaten Sumedang nu kengeng beasiswa kuliah teh gratis di mimiti lebat dugi ka kaluar Kuliah teh ka wisata. Pot Kuliah rek nyalon ke DPR RI. percaya PC yang bikin gitu aslina dah karena keluar dah asli kunaon sih ieu mah nyeun acara we loba aya teh dapil hiji sampai 87 sabarici Mendingan ngabdi ke masyarakat. halo saya menang pot saya menang menyalon wah didukung gua beli sofa lah ternyata mesti ditutup mesti ditutup alhamdulillah ditutup geus moal boga nomor urut atuh pot ini mah kieu pot mohon kumaha si
saha wae panginten masyarakat Kabupaten Sumedang anu bade nyalonkeun ka DPR RI mun ka anggota daerah ya oge tentunya mending ge urang Sumedang urang pilih ku masyarakat Kabupaten Sumedang betul wah eta nah jadi meureunna aya masing saha wae nu nyalonkeun urang pilih mah pituin asli urang Sumedang hidup Sumedang ada saha wae oge Ada di sini saha kampanye pot kamu nujuk saurang mah nya nah ieu mah cing saha wae anu masyarakat Sumedang nyalonkeun ka DPR RI dengan catatan pituin asli orang Sumedang hayu urang rojong musararea gitu pot orang doakeun hidup terus Sumedang hidup orang Sumedang tapi kayak orang Sumedang ini mah setahun sekali nya di Mekarjaya abi nyalonkeun ieu moal nya euy jadi naon Superman aduh syukurillah hatur nuhun Bapak panginten da waktos nanti paroni teh mung kirang langkung 40 menit wabi terus diunengan tuh tinggal luar biasa hatur nuhun keren sekali dina budaya itu meliputi berbagai aspek multikulturalnya gitu. Hatur nuhun Bapak Dr. Roni, Bapak Dr. Ece, nunungan abdi hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Mangga atuh bade di dieu atawa bade uli deui. ngusir Sanes ngusir. Terus samio sami bade tong-tong di payunan eta tos ngaluarkeun ayah Bapak nuhun Pak. Mangga sami-sami Bapak. Pak teu kadah ngolok-ngolok parone ka dieu rek ka mana he? Paroni aduh. Omah anu jajak kalau kasihan Bapak nama kajeng masihan. iya Bapak Ridho itu Ridho tambihan deui atuh. maik lah tinggal Iya. dompet pon Ya atuh. Sika. ya mah rek nyecepnya Ieu mah nyecep sanes gajinya. Sanes kan? Aduh wah syukurillah lumayan. Ridho Ridho. Tambihan deui Ridho. Alhamdulillah hatur nuhun ka Bapak Dr. Roni oge ka Bapak Dr. Ece kalintang bahagia pisannya bingah pisan nya kuduna dikaluyakeun ka Unisa Universitas 11 April kasiu ka mana siu dia gitu wa iya pintunya wa iya Al-Jabar Habibil Furqan ta'ali pintunya wa iya Arab Rojai dina bato Koko Jayan bareng jeung entong panon teureun pamaman teu dirasa balik ngojai entong ngendok dikocok digoyang dikocok digoyang wow ya indah boleh di mana tadi tos ngobrol lah sareng pamaman lain nyape teh jeung dewe nyape naon aya sugan we atuh sia masuk lain wae lain tadi depan geus ngobrolnya luar biasa jika naik keterkaitan budaya teh bisa teh budaya teh kan nyanyi bisa teh nyanyi bisa ini we kumaha nyanyi mah cok rek nanyakeun naon rek tingkat SD SMP SMA cok rek jeung kolot cikan hayang nyaho ari lagu jang budak SD naon gampang sigan adana pada hari Minggu segitu tadi setik pada hari Minggu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya hoi tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tuk tik tak tik tuk tik suara sepatu kuda tang tang tuk tuk nah itu lagunya budak SD
jika narijang budak SMP jeung SMA gampang sete pada hari sandai ai butupat daun atuh ari ka mana pada hari sandai ai butupat terkusiti naik delman ispeti pula ai duduk walking duduk samping bak korse yang sedang walking lagi mengendarai korse supaya baik jalannya. Hey, oh no, hari amanya suara kuda oh no, oh yes. Sana suara kuda eta mah suara nu gelokeun kudaan dah jika hari dewek bisa oke ya jang kolot kumaha jang kolot gampang ieu jang kolot mah pada hari Minggu aing pergi ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda sambil gagarok gagaran naon siaka dan kudu murwakanti pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut Bud naik delman butut ditarik ku kuda burut Bud duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda sambil gagaro naon tah bodoh atuh dengekeun pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda sambil hitut ratret ruda orang banyak dekanyut siap olah panami teka nah dah teh orang nyebut kanyut mah maneh anu beleku panayagan seueur mah siwa teu orang nyebut kanyut mah orang bahasa Sunda sok kanyut dina tarang naon wanian atuh kanyut dina punduk naon berangan hari wadah duit naon kanyut kunang hari bunta ganti salaki naon nah sia dia wala lain garing main garing bangun hese ngabangun teh bener dewek ge pernah basa ka Dubai ya Dubai di Dubai mah motor teh nya dia pemedang-medang ojek pasti motor di Dubai mah motor teh lamun ngagas teh nya make ieu make alhamdulillah Dubai atuh kecigene nya alhamdulillah plenyeng itu lamun ngeremna teh make astagfirullahaladzim nya jadi cobaan cewek teh naik motor alhamdulillah naik laut hayang beuki gancang alhamdulillah hayang leuwih gancang deui alhamdulillah hayang leuwih gancang deui alhamdulillah geus gancang poho kabulu leuwas teh walah kumaha Allahu akbar teu meureun subhanallah Allahu akbar teu pas teh kanu gawir astagfirullahaladzim eta mah eureun motor astagfirullahaladzim rep alhamdulillah kejelung dah eta dah alui seuri ayo orang Sunda mah gitu atuh bersyukur jika dewek bersyukur we tadi papadekan sekolahnya dewek mah sekolah beda deui malai dewek mah kelas 2 SMP ge geus diajar udud matak pas SMP dewek hayang udud teu kuat ini KWC pak isi kajamban bangga ini tamu si KWC nya plus ngelepus udud didinya dewek di toilet dan nahanya si cepot dilelanting datang guru tadinya tok pot bernaon pot nuju di zaman pak nah mending ngebulu tuh hanet keneh pak aduh Akbar
Nah itu panginten mah bae nyanyi deh ya sacan ieu sugan we di sawernya sugan we di sawer ieu mah rada ngeritik sakedik di sawyos ya aya bukan lautan hanya kolam susah Indonesia hanya banyak masalah dari kasus KKN hingga kasus narkoba dari Maluku sampai Malu semua orang bilang tanah kita tanah surga korupsi dan kolusi membudaya orang bilang negeri ini reformasi masih banyak tikus-tikus berdasi aku anak sehat tubuhku bau menyan karena mataku 100 siluman setiap hari aku diberi asi makanan bergizi jengkol jeung tarasi dan tuang lagi jengkol jeung tarasi nya itulah punten dan itu mojang gelis budak kampung bau lisung 3 bulan manehna cicing di Bandung kiwari mojang gelis ciga nu linglung make baju ge geus nu ngararatung bener wala eta hiji budaya geus kapangaruhan kasieun sieun disebut mojang kampungan kasieun katinggalin zaman buuk di beremang irung di antingan disidik-sidik ciga juri jarian buuk di beremang itu irung di antingan disidik-sidik juga orang Sunda mah ciga juri jarian makana neng kuping deui ngaku-ngaku kabatur masih parawan padahal masih eneng pernah nyobian beki lilang beki beteng ngabarehan bebeja maka kolot disetrum engang patak song gitu-gitu ngaku-ngakunya masih parawan padahal teuing tadi tong ngabohong ka sepuh mah lanjut kiwari mojang gelis geus loba baladna di minuman sabu-sabu jeung ganja geus tara didenge pangsa pakolotna nu didenge kalaka hawa nafsuna kade hawa nafsu kudu ditahan ieu mah bari kuliah nya matak neng nong herang di zaman ayeuna hayang ka awewe nu siga model kumaha geus teu kudu jumpa jampe make pelem nu penting mah isikan heus si dompet matak neng akang pepele ulah osok kinang teuing kuring peuting sabab peuting seueur jang inu teu eling sok ngarusak kanu kancing jeung selet bisaan mana dawayaeun lagu versi edukasi gitu bisaan mana dawala bener bisaan bener itu bisaan bisa halo brother halo brother hi brother how are you today good lah good oh good neng lain bieu urang ngadenge itunya aya pepatah terus ngadenge aya orang Jawa jeung orang Sunda itu ieu obrolan tanya tah hayang nyaho areng naon bedana Sunda jeung Jawa teh cuma bodoh aja lamun Sunda mah lamun Jawa mah oh berarti lamun Sundana baal Jawana
Aci itu lain-lain. Jadi lamun cek Sundana mangga cali monggo cewek mah teu jorang batur jorang api gaduh singkatana dalam perspektif alat musik ya soalnya tadi aya awewe-awewean cikan lamun awewe gitar naon gampang gitar itu gigitannya menggetar si sejawaya lamun awewe kendang naon gampang lamun awewe kendang kentutnya berkumandang lamun awewe biola lamun awewe biola bibirnya diam tangan malah jalela lain sejen dawala gareng temenang jorang loba mahasiswa sanes da ieu mah pendidikan saeutik da kudu diberi arahan gitu jika hari awewe ATM naon gampang atas bawah tetap montok hari wanita kredit naon sia yang kere dapat duit wanita dapat yang gede nya betekok hari wanita saldo salurannya sudah tebal keke tebal teh lain nanam tebal ka imananana tebal ka kepercayaanana tebal misalnya tebal teh tawe tebal tebal eta teh makana aya mah saran ye ka lain kabeh ningali awewe mah tong dina sukuna nah pengen punya sukuna rorombeun lain naon lamun teu ditinggali sukuna berarti kunti geus tong loba ieu wae capek hayu urang nerangan si bapak ayeuna mah nah ayo